Ulu, Jang Ustad, bade ka mana meni rapi? Wah, ka masjid atuh Kang. Oh, di masjid teh aya pengawasan. Sanes, bade itikaf. Ustad atuh. Naon Jang Ustad? Itikaf. Akang bade ngiring, hayu. Ah, engke we bulan Agustus akang marek miluan domakap. Jang, bade ka mana eta hulang-hulang wae tadi? Jiga nu bingung. Nyeta bingung Kang. Bade ka rumah sakit, tapi poho deui jalanna. Ah, teu kudu bingung atuh rek ka rumah sakit mah cicing we di tengah jalan. Engke ge nepi ka rumah sakit. Nah, bisa gitu Kang. Nya bisa tuh Jang, ujang teh cicing di tengah jalan, jebror katabrak tah. Insyaallah kita datang ambulan, ujang nepi tah ka rumah sakit. Aduh. Lain ini dipikir-pikir orang tanya rumah tangga teh geus puluhan tahun jeung nini. Tapi timimiti bobogohan nepi ka ayeuna urang teh can pernah nyobaan ciciuman biwir. Aki, kumaha mun ayeuna dicobaan di kamar. Ah, aduh bener ini. Ayo atuh. A few moments later. Aduh, kumaha nini ciciuman bibir teh kerasana. Edan, pedo pisan Aki. Tapi ieu teh asa aya nu meleg dina ti koro. Naonnya nih? Pugu Aki, nini ge kerewas ieu teh. Untuk pasu nini, ka mana luncat nanya. Aduh. Lalu itulah obatnya, ame enggal damang. Alim ah pahit. Tuh pahit, iya mah rasa jeruk, amis geraknya, da bager, meh enggal damang. Bismillahirrohmanirrohim. Cok. Tuh kan pahit. Ibu mah nggak bohong, cenah rasa jeruk. Ih, iya ge rasa jeruk. Ngancang kangna. Bari jerukna teh rada buruk. Nah, iya landongna Bu. Tuh nuhun dok. Sami-sami Bu. Iya obatna dileut sadinten 3 kali. 4 sendok. 4 sendok. Aduh, kumahanya doknya? Kumaha naonna Bu? 4 sendok mah abis sigana teu tiasa dok. Nah, habat teu tiasa Ibu. Abi di bumi teh ngan aya 2 sendokna. Ngador-ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador-ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador-ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar derdor. Ngador kari tanu ngandung bodor. Ngador bari ulin jeung ngabodor. Ngador tolohe harsok ngabanyol. Ngador ulah osok dar